Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapa nu dipika hormat sarta rerencangan nu dipika cinta. Langgung ti payun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nu parantos masihan maparing nikmat ka urang sadayana. Utamina nikmat sehat. Teu hilap sholawat sinareng salam urang panjatkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina, para sahabatna, serta orang salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin. Abdi dieu bade ngadokikeun temanya eta bahaya ngarokok. Nu namina rokok tos teu asing deui di golongan barudak sakola sampataran urang. Tapi ayeuna mah mulai ti barudak sakola nu ngangge saragam bodas beureum, bodas biru, sarta bodas abu. Komo tos aya nu jadi pecandu rokok. Kebiasaan pelajar ngarokok teh lantaran karayu ku rerencanganna. Sarta kasalahpahaman nu rokok pasti tiasa ngajadikeun diri urang tenang. Rokok tiasa nenangkeun urang, tapi ngan saukur sesaat. Ari bahayana mah bakal kalaos salibana. Bahaya ngarokok teh diantarana resiko kanker, jantung, paru-paru, jeung sajabana. Jalmi nu ngarokok teh sami keneh eujeung ngaasupkeun racun ka diri sorangan. Jalmi nu ngarokok oge sami sareng ngaduruk artos. Komo belajar mah sami sareng ngadurukan artos kolot urang nu tos banting tulang milarian artos kangge urang. Rerencangan sadayana nu teu acan nyobian rokok hade ulah cobi-cobi kulantaran rokok teh seueur pisan bahayana sareng nimbulkeun resiko berat pisan. Nu tos jadi pecandu rokok hayu urang direnan kabiasaan awan eta. Langkung sae atosna urang kempakeun kangge meser anu leuwih mangpaat. Tos seueur korban gara-gara rokok. Tong dugikeun ka urang jadi korban saterusna. Dubis mung sakitu nu tiasa ku abdi dugikeun. Hapunten bila aya kalepatan, mugi-mugi biantara abdi ieu tiasa mangpaatna kangge sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.